takunu maka kabuktosan naon amaluka pirang-pirang amal anjeun eka mujtahidan anu janten hati-hati ijtihad wasakilan jeung berat alaika ka anjeun tah kaumumanana di mana-mana urang nampi parentah Allah ulah ngerasa kataklifnya kataklif jadi kapaksa sebenarnya dina itikat mata kabuktian pada melan urang mujtahidan anu sungguh-sungguh wasakilan jeung berat alaika ka anjeun jadi hitungan 2 rakaat subuh teu berat sabab kataklif urang gitu. Mau hitungan jam 12 berat kudu sholat lohor teh berat sebenarnya. Ya, mata aya di waktu sih urang keur digorengkeun ku Allah sholat nepikeun ka karek 2 rakaat ini geus karasa sagala rupa. Bari jeung urang 2 rakaat deui teh lohor teh. Culang cileun da urang jelema dipotong deui urang dipiraku sholat lohor 2 rakaat. Itu dianggeuskeun kumaha dianggeuskeun nyanyi awak teh cenah kitu beres we salat leungit teh jurigna jag-jag deui kitu teh biasa we punggal panggul deui mun panggul sameter lain hiji genep kuat kurang keneh wae teh mun di damel teh geus beres ieu ini teh teh aya nikah di bulannya deui jelema kitu teh tapi ibu Allah dislofor datang asar disasar dari nauzubillah wasakilan berat alihkan li annaka karena sanyana anjeun eta hamilu taklifi hamilun lil taklifi anjeun teh anu mamawa rasa dipaksa anu nyanyana karasa dipaksa ku Allah ngaji teh rasaan mah teh kapaksa baheula aya teu leungit-leungit rasa kapaksa malah leuwih ti kapaksa deui ngaji teh kamana nepina keur ngaji teh merasa tersiksa teh teu leuwih ti kapaksa jadi geus yakin malam minggu teh pasti teh tersiksa hate ya dabongan urang rek indit ke pengajianana nu diimah ditinggalkeun ku urang ge merasa tersiksa gitu. Mata urang unggal rek lungkah lengkah ka pengajian teh ka bawa penyakit pamajikan teh tersiksa. Tapi dia balik ngaji juga congkek mungkin. Astagfirullah. Itu hamilun lil taklifi mata geus asa berat ngalaksanakeun parentah nu sakitu leutikna teh kitu lohor 4 rakaat asar 4 rakaat maghrib 3 yang pika isya 4 subuh 2 teh 17 rakaat mah saeutik sebenarnya sakadik waktos nu disempatkeun ku Allah ngalakungan kewajiban kangge urang sadaya batur mah nu alus tercukup sakitu teh maka dibajang duha dibajang tahajud ditambahan amal-amal sae pada urang mah ya rek lohor qobla ge hoream beres lohor heueur dibadakeun tambahan 2 deui geus pomer ya Allah berat kita alaika bi annaka hamilul litaklik wa hadal hal jin aringaran ieu tingkah ayul ijtihad bil amal tresna sungguh-sungguh dina amal ma'al ghaflati sarta poho anhu ka Allah subhanahu wa ta'ala amal dipidamel salat dipigawe ibadah dikeureuy tapi hatena poho ka Allah tapi mata berat lain berat amal sebenarnya berat teh hati ku poho ka
dari mana hati naraos temai ingat wae ke Allah amal baru letik najan gede moal karasa. Tak Rasulullah hiji waktu ibadah dugikeun kana tepan nepi ka bali teu karaoskeun sabab resep hatena ka Allah. Jelema poho meureunnya. Kalau poho pada pantes amal saeutik nu poho mah bisa saloba kadang-kadang. Amal nu hampang ge asa berat da poho teh. Tajakeun kapanna kae nama ieu nu matak hate urang ngerasa berat kana ibadah. Nu mawi ayeuna perkara nu hampang janten sakieu beratna kana hate urang ngalaksanakeun parentah Allah. Itu teh ma'al pelatihan sarta poho jalmi ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam poho nanti dileungitkeun ku Allah maka ibadah teh sujud nanti karaos. Pikeun ka salat 4 rakaat teh asa teu karasa. Berikut ngaji 2 jam teh saklepat teu karasakeun. Tiap waktu nanti dapat titiknya kan hati mohon wali karena jamuan dan sahayang hati ingat kalau Subhanahu wa ta'ala protein jaga kering di paparinan kering bagaja jadi sebelum lu ingat hati nanti ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya ari ngaran ieu halat itu halatul parki tingkahna jelema dijauhkeun jeung Allah Subhanahu wa ta'ala kama saperkara maron 100 lewat ieu perkara. Jadi lamun dina dohir mah model jalmi nu dikersakeun ku Allah nya can pati teuing bener dina didamelna dititah macul ku dunungan ai dunungan teu aya mah teh karek jam 8 ke 1000 kadang loba eureun sebenarnya ya, karek 2 kencong 3 kencong eureun ngopi ngudur dua dia geus biasa batang ancur deui daerahnya geus beres 7 pancong eureun deui tapi teh mah hiji waktu si dunungan teh ngaduk we cicing di dinya wah dikeureuy betul ngelapar gitu lain teu karasa heuh daerah kudunungan lain teu kohal bibir nantinya hayang ngulud nanti itu udah pemotoban ngaji ngulud samodel gitu deh ayeuna di duk-dukan teh kudungan insyaallah maksakeun teh ya geureum terloba eureun teh kana pagawean bakal terengit anggeus gitu. Insyaallah urang lamun teh merasa hadir hati jeung Allah teu karasa dina manapit dina ibadah bakal disaekeun ku Allah. Ya, sacara urang mun keur teh mah macul rada jangan tapi aya dunungan mah ngabelaan cager teh hayang kapake ku dunungan. Gening teu jauh ibadah urang kitu tak sing rasa hadir dina ibadah teh jeung Allah Subhanahu wa ta'ala tong aya poho hate ka Allah supaya ibadah kudu hampang najan berat dijanten dihampangkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Inu jauh jeung Allah mah saeutik-saeutik teh berat teh hayo. Saeutik-saeutik teh nu ngahalangan teh umum kana hate teh subhanallah. Itu halatul farqi jelema nu dijauhkeun jeung Allah Subhanahu wa ta'ala kama sabarkana maron salawati. Walakin hadal makom jeung tatapina ieu makom teh aya makomil farqi tegasna makom farqi eta matlubun alaika makom jauh jeung Allah teh eta matlubun dipentingkeun alaika ka itu teh sapali jalan kangge urang ngarekel kana jalan nu ditaekeun deui dugi kana hadrat Allah Subhanahu